Tuh geuning aya karena muncul wayah kieu kabena-bena teuing tungguan kita tadi teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Cager. Kemana wae ditungguan teh janji teh. Numi Bapak teh tadi teh teleponan ka Abdi. Heeh. Abdi na nunjuk sibuk. Sibuk naon sibuk baget? Bet mohon. Ditungguan kita tadi teh kumaha anu nungguan mah rieur atuh di tadi. Mending geus ngoseh we kuring di dieu. Mas ayeuna mah ku saya pita menen di masyarakat nih. Tapi Bapak nelpon ka Abdi aya pikeun saya naon menawi itu. Kuring teh narima laporan di desa cenah bansos teh dihakan ku RW. Bener teu? Bet larnas eta tadi dah nu sataya Pak mung saalit itu gila dibagi-bagi nya nyambungnya untuk sataya itu. Induk nih abi mah nampi we kana kanepatan itu. Saalit untuk sataya lah Pak. Saalit eta oge nan dianggo bangsa ngareparasi naon lah pokona itu we Pak. Leres. Teu bisa gede saeutik ge nu penting mah digantian ka aing apa meureun jeung aing kumaha masalahna bisa digegel ku aing apa teu masalahna digegel ku aing kumaha Mohon Pak dalang pisan hapunten abdi terang resikona pami digegel ku Bapak mah resikona teh bakal ditasik Pak, ditanus. oh nya digarut ditanus Pak hapunten we Pak mohon Bang tenang Pak tenang nyesep heula nyesep ngane kakara dijadikeun RW ge geus belagu canaonan anggot mau jadi kubu hapunten Pak banget oh tadi tadi sakan tadi yang benar atuh iya mak ulah kira-kira ngahapunkan we abdi teh gitu mau ngali deui abdi apa mak bertandem sama apa ayeuna hareupeun kuring nyebut kitu asli moal ngali deui euy kangen mah moal era aing pokona mah keluarga ye mohon Pak ayeuna mah abdi nyuhunkeun dihapunten dina kalepatan abdi sareng marulang kali ieu aslina Pak moal sakali-kali deui abdi mah anu engke mah balik bantusan beas balik berbentuk bansos artos balik angguan balik material naon baik insya Allah ku abdi didugikeun dugi masih Pak Dugi kana naon Pak? ya kan ieu banyak Pak punten dugi ka masyarakat maksudna sekali ieu muka mohon hapuntenna Pak abdi mohon tah kitu teh sareng urang kali gitu nya kade omongan di dinya ku kuring pasti dicekel ngerti Rin? Moal Pak moal sakali-kali deui balik ilu Kade ulah sekali-kali deui. Aduh ayeuna teh abdi hapunten pisan enggak dihamil. Oh, ayeuna mah dihampura mun ka hareup mah ayahna meureunna. Mohon Apa meureun kumaha digegea ku kuring. mohon kesana. Moal cager ka rumah sakit. Hapunten tuh abdi bade permisi apanya? Sok, keun dihampura ayeuna ku kuring. Salim. Pak abdi assalamualaikum. Sok, waalaikumsalam. Oi. Bung. Pak. Aduh, bendua teuing aing ngabdi teh ka gesang tiit gesang badag. Sarua, Pak. Soak. Boga patuh. Aduh, nempel murah jiga monster mah soak aing aduh. Hah, Dracula Pak eta mah. Jika lamun digegel paehnya eta mah nya. ya getih maneh di sono mah. Soak ih. Jung tek balik mah. Naon ka Kang Ali yeuh? Ngobrolkeun aing. Jung ini. Ih, bae, Pak. Bung dari ukana bung. Allahu akbar astagfirullahaladzim kira kaman. Bu, cai bu, capeknya. Tahu, kemana Bu RW na? Ini teh naon?
Kemis? Heeh. Oh, senam. Mau MMA mah kemis mah. Ya, iya mah. Senam. Senam. Iya, sok senam, Pung. Aerobik. Panjangan huntu biasa lah. Es namanya kan itu. Awas lurah gini. Soaknya ngomongna kan. Suakna banget pisan suak pisan. Mohon lurah eta mah tadi lagi di itu hidup lagi di planet. Di planet? Oke nanti batur kok tempo sok. Soak. Tapi ngomong-ngomong Pung. Ayeuna mah da geus kagok ni amok ku lurah ulah teh nya. Heeh. Anu isuk mah urang tuang atuh strategi anu pantang. Siap. Da aya di tugas. Urang teh pamaneh tugas. Pamaneh urang teh boga tugas di sarua. Berarti tugas nu ayeuna mah urang teh kumaha carana supaya urang bisa deket deui ka si janda kembang ini. Jadi henteu lagi pikiran nu betul mah. Hayang. Ingat wae. Kangen ya. Ngadem kamera bintang. Wah, kayak gitu. Nang karat asa luhureun, nang kuban asa hanapeun, nyangikir asa hareup. Pasti. Oh, awakna gini. Pung. Euy. Ngomong-ngomong masalah anu tadi diomongkeun masalah jeung lurah teh gini. Heeh. Urang boga tugas ka maneh duaan biasa. Siapa? Bung ya. Tugas keliling deui, ngontrol deui keliling sing keliling ayeuna mah, sing ka kontrol kabeh. Soalna ayeuna lurah jeung ajudanna geus turun tangan. Siap. Tangan. Lurah nu kamari teh jeung ajudanna nu buluna jiga cilok geuning. Eta geus turun tangan ngontrol sorangan, nanyakeun ke tiap masyarakat. Kumaha kinerja urang. Kumaha kinerja urang jeung maneh duaan sebagai pertahanan sipil gitu. Jeung masalahna lurah teh ngamuk teh kan masalah anu bansos habitat nih. Anu bagi tilu teh nu kumaha pake meuli TV itu nah. Nyata nu eta. Mane kalau pake arunin nya. Nah gitu. Kan isuk mah peupeutnya kontrol deui masyarakat. Bari rada diharemosan lah kumaneh. Lamun aya lurah nanyakeun ai bantuan di desa anu berbentuk beras, berbentuk atos sumping ka dieu. Sing bisa menyebutkeun atos. Itu masyarakat teh biasana disogok maneh duaan. Oke, siap. Masih rapih pokoknya Pungnya. Kan anu kahade mah bisi kasih Asep, kasih Firman, tuluy kasih Iqbal, eta mah nu tilu sok wani ngontrol kok harita ge urang diontrol di luar budak eta nu tilu. Eta mah wani nyarekan ya urang gitu. Kudu simpul ka eta mah nya. Kudu dicocokan aku naon utama sok naon Tapas. Geus masih banu kieuna ta, Bos? Gitu. Ya atuh ayeuna mah urang teh gitu geus lah lupakan masalah lurah ke curang hadepan deui ku tiluan. Siap. Dan nu mantap jadi paurna mah ku sieun urang teh nampo. Sieun sini gegeh. Gitu. Soak. Bere nulak jangkeng nu kieu teh. Begini ya. Ini kumaha nih. Amitnya. Taliris ningalina ge. Nah gitu ayeuna mah da bisi geus taleudeun kieu ning sedek hujan, malake marawak jas hujan mun ngontrol teh bisi ka mageh di jalan gadering deui. Siap Ya. Siap. Nah gitu hampuna teh sungguhan ka si ibuna eueuh keur senam. Biasa Pungnya. Kan itu lah masalah itu memang kahade lamun kabeh kunon gini. Anu boha itu neng dede bejakeun salam ti Pak RW gitu. Siap lah. Tenang kayak di tamahan kumurang mana duanya. Kan bisi lewat ka imah silakan geuning ajunanna lurah anu silahna jiga dilok. Oh. Ge beja ka mana patroli bos gitu. Soalna mereka masih nepi ge ka lurah. Ayeuna tuh urang partoli deui nya. Gitu patroli Bung. Patroli Pung. Oh. Ya si hujan. Yo. Kan kahade nya bejakeun nya. Siap. Bisi panggih jeung si Neng eta nih. Keun siap, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Tong Eng, euy. Palurah nu ayeuna sugan teu serem kitu beungeutna nya. Heeh, Pung. Empong tuh ge sihungan heuh, Pung. Heeh, kieu tah. Kakara panggis langsung buringkak bulu kanyu teh. Nah, kanyut eta mah punuk ku kieu mah, Pung, punuk. Oh, Euy ngakur, Pung, ngaburingkak bulu keek, Pung, euy. bulu kelek nya. Heeh, Pung. Serem tuh dah nya. Heeh. Sihungan kitu. Kieu nyagaknya untuk teh. Ih. Wah, asa mun gegegel aing mah, Pung. Paur ih urang mah. Ulah yang panggil deui jeung lurah ah. Teuing Pung aya mu ah cieun ah. Sieun Adi cenah Pak RW sorangan nya. Heeh. Geus ah.
Tuang partoli deui anu mah. Ayo. Tong eng. Heuy, istirahat heula. Istirahat heula pung keur desa Baraleng kah? Capek. Mana mah pung keur desa Baraleng kah geus eureun di wae pung. Capek tong eng atuh da leulempangan wae. Gaji mah ngalir ieu tuh. Lain kitu pung bisa anu apaleun ieu teh pung bisa anu nempokeun. Moal anu apaleun. Nah kitu anjib teh gawena cenah. Moal. Kalem we. Akan ka RW ku aing dilaporkeun lah ka deui lah. RW kitu mah cuman cik pung euy minta kudu da sapahang kieu pung euy. Beakeun ieu. Geus kolok kieu maneh mah pung. Gajihan akur teu kabeli udud-udud acan. Lain kitu pung kan jeung meuli beas pung beas di imah teh. Lah beli anu beas. Tak dahar beas. Ya ada kudu dahar atuh. Daharan beas. Disangukeun heula ketang ke di dahar. Tuh diasakan heula. Atuh mun ngagulutuk di dahar beas naon. Beas. Kitu we nya gawe teh jerdog we arudud. Bet henteu nya tong eng nya. Heeh. Ieu ge keur gawe. Nya Gawe naon? nungguan jalan. Naon jalan ditungguan? Di jalan mah anu mangku ieu. Tapi lamun anu mangku kumaha sok sia tanggung jawab beupung. Heeh sok sia kumaha. Sok sia. Sok. Akah ngalawan. Awas sia ku aing dilaporkeun ke Parurah. Ulah. Sinarieun maneh sorangan, Bang. Si Asep jeung si Firman ka mana? Heeh. Naon maneh kalah nanyakeun nu kitu? Eueuh si Firman mah kudu operasi ka Korea. Si Asep kawin deui kamari menang dana bansos kapan? Gawe tong eng yuk. Yah, yuk gawe deui. Gawe deui. Mau dilaporkeun. Ajar daog gue. Coba raleng pisan jadi hansip teh karena ritu we gawe teh. Lewe di si karehet. Aing mah kakek kita nu sia tah. Ulah rek gawe deui. Ngomong-ngomong, dia pun ngerasa redangnya. Panasna tarik gitu. Heeh, Pung. Warga aman ya, aman ya emangnya? Aman lah. Pung. Neng deh, Pung. Loh, Tong eng. Heuy. Mau laporan ka PRW ya, yuk. Nah, ulah Pung lah. Geus sesong duaan, Pung lah. Yuk. Ulah beja. Yuk. Yuk. Tong eng. Heuy. Neng dedek geus aya. Pan cek PRW kudu laporan cenah kumaha tuh. Dah, Pung bae. PR mah di kitu we lah. Wani kitu maneh. Henteu. Aku nangis sieun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hansip. Sinamtenan aya acara naon? Ieu mah neng partoli we neng. Pung, patroli. Mohon patroli grogol. Grogi neng. Oh, mohon. Sok atuh mangga cari heula. Mana? Sok tuh canak hiji deui. Pak. Bantuan, Pung. Geuning sinamtenan duaan ka dieuna. Ari Bapak RW ka mana? Mohon Pak RW mah nuju panas tiris, tas divaksin. 7.000 moal cager 3 bulannya, Pung. Oh, karunya atuh sing enggal damang kitunya ka Pak RW. Hawatos duh ngalami teuing teu damangna karunya. Mohon pidoana we neng, mudah-mudahan we sing enggal maot. Amin. Sing enggal damang Pak Hansip. Maot panyawatna. Oh, mohon karuja duh hawatos. Amana ya si Capung jeung si Tong Eng teh titah ngontrol teh milila pisan. Pan kula teh di pepejahanan bisa aya lain teh mah ieu laporan ka dieu. Alah ngalap ila ku pamanggih jeung lurah mah di ditu dicarekan deui bae. Sebenarnya di anak ila ku kudu aing hayo ka ditu sorangan mengontrol ka lain dedep aduh ih. Tapi hayang da isin oge na. Seperti aya si ibu, si ibu keur balanya ka pasar.
ngelol kami harap si ayam budak dua nih. Kunaon pan sih? Haus neng. Oh iya hilap, bade ngaleus naon bapahan sih? Biasa neng anu seperti Pak RW teh nih. Naonnya? Nenen jahe tah eta. Oh, sanes nenen jahe, pahansip. Susu jahe paling teu. Bukan eta neng ya. Salah wae. Omongan atuh antos sakedapnya, bade ngadamel heula. Aneh. Ya, sa aing oge nan. Bobong hansip nulus unyung. Ditah ngontrol balimun aya si Neng na bebeja ka aing. Aton nyala limpang. Manopi di ditu. Pasti ngahu goreng aing ieu mah. Dah awah aing diperagok sa sakalian beli sebagai si Neng dedetna si Bohay teh aya di imah. Duh. Geus kuat hayang pange. Mantap. Anus. Namanya kaan. Anus. Apa pung? Heeh, pengen. Lain jurik. Oh, jurik. Ai. Capung hitong.